Terlalu unduh. Oh balong, oh laukan. Jauh. Pengusaha nararese. Ayo ngajakan si Anda janji naungkul ke wae kiwari. Oh yeah. Iya hirup aing geus kieu. Hese pengusahaan teh. Maka bangkrut balong teh. Si Anda teh lila di. Amana betulnya. Ayo janjian wae di dieu wae. Aing geus kurang menit ya di dieu. Kebalik pisan. Nya aing keur di wage mah hese hirup teh. Janji ku janjina ayo ngajakan gawe. Lila wae. Ayo keur loba gawe sok loba anu nawaran. Gila sana teh ka mana di tah. Pasti geus dongguan si Gantong. Wae nek diajakan usaha. Teu nyahoeun usahana naon mah, wae nek dibawa we. Kumaha ge pasti daekeun nek wae dipake kudu daekeun. Iya, di mana juga nambah dia ya. Pasti mulai. Lah, pasti geus dongguan si Gantong. Iya. Baik campur kena euy. Tong, saduan aing lila nya. Balik sia mah. Ternyata tenang atuh da aing kudu persiapan. Tenang dah aing anas balik ke teu lapar. Arek digawe teh kudu persiapan. Saya lila meureun nya. Persiapan naon emang kudu bawa naon? Di aing alat pegawaian mah geus aya. Berarti urang kosongan teu wana naon. Teu kudu di aing disiapkeun kabeh. Alatna ieu. Aya aing siap nyiapkeun naon urang. Geus kudu nyiapkeun naon yang penting siapa intina mah kudu daek we jeung aing digawe. Ya digawe badaek wae da keur nganggur. Pokona beki wae mah. Aing rek nanya. Kumaha ge daek we? Daek. Aing teh karak ku aing dibuka. Daek. Si ajeng aing. Aya anu tas jual sawah. Hah? Teu ngabegal. Esa geus kagok daek Aing bingung geus kagok daek aing. Tah anu mah kieu, siapa geus kudu bingung-bingung. Masalah nana geus urusan aing. Persiapan aing tah make rompi. Ya rompi pokoknya anti peluru. Lamun itu mah pistol mau senjata ge. Jelmana loba duit. Loba duit. Aing geus kagok daek. Ayo. Tak kitu. Da aing rewasna tadi aing geus ngagarus eta lain. Moal pokona mah geus tanggung jawab kabeh geus wae geus di planning. Di awal tapi ke akhir dampakna geus beres. Ya aing geus resikona batong jawab mah. Pokona mah Aing teh nyaho. hasil bagi dua. Ya hasil mah kumaha maneh lah aing nu gawe. Aing paberian ayo. Nah gitu hasilnya Tapi dibere abong. Ya ada duaan aja. Gaya hasil mah. Atuh geus aing urang makan. Ayo. Ayeuna mah der mah. Ayeuna mah. Der, yo. Pokona nungguan orang di kebun di ditu. Baju lagi dipake di ditu we. Ya aing kumaha maneh da ngilu digawe. Pokona mah aing ke dipake di ditu. Mudah-mudahan hasil aing geus digawe. Ya disiap-siapkeun. Oke, siap. Ya ari sia kemana? Iya motor nanti. Aing linglung, aing bubur sama kumaha. Aing bubur digawe. Aing nu bawa nage. Itu motor lagi aya di eueuh nya. Bawanya na kantongna nya. Pokona ka di ditu dipakana. Aing sumanget teh ge tah. Ya, Ayo. Berdoa. Ayo, mudah-mudahan hasil. Pasti hasil. Sip. Ayo. Tapi Pak Haji na aya nya. Bab domba na Pak Haji beres euy. Aya mana ya Pak Haji na? Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji. Joting teh kemana nya? Oh itu tuh keur di sawah. Kurang sampeurkeun Pak Haji na ya, duh. Pak Haji bener Pak Haji, sawah teh sawah mana nya mereka dijual teh iya gitu. Pak Haji. Iya. Ada yang. Iya Pak Haji. Aduh, rajin Pak Haji bener euy. Oh bener Pak Haji bener rajin euy.
tengah poe ereng-erengan kieu ge meuni apruk-aprukan di sawah euy. Paji. Iya. Rajin Paji euy. Ereng-erengan kieu ka sawah. Kumaha ge rajin panah heuh bener ah. Aya naon Jang? Eta Paji. Teger. Alhamdulillah cager. Nah, dengar kan jual sawah teh. Arek pa, dua. Dua kotak ya. Aya urang teh geus meunang pembelina Pak Ji. Saha? Urang mana? Eta orang Cilegong. Wah, yang kau bae. Hari hargana cocok mah. Bener jadi dijual Pak Ci. Jadi. Oh, iya ngomong-ngomong tong di diatu ngobrolna panas orang Pak Ci. Ah tuh. Jadi itu rada yo. Ayo. Bagenahan ngobrol lah apa lama. Ieu mah rada iyo Pak Ji. Aduh. Ngarudang kieu uyuhan Pak Ji. Weh, daraekan ka sawah. Tengah poe ereng-erengan kieu. Rajinnya. Nya, beres Pak Ji bener ai sukses mah kieu memang. Oh, sukses. Yuk ngomong-ngomong Pak Ji. Rek pake naon yuk? Ingin jual sawah. Rek pake nyandung apa rek pake umroh nih? Umroh. Alhamdulillah. Aduh bener ya. Umroh. Jadi aja jalan-jalan. mabrur beneran ayeuna mah. Mabrur. Alhamdulillah bener Pak Ji. Aduh. Didoakeun sing panjang umur, Amin. sing nepi di dituna. Amin. Ade Pak Ji doakeun atuh sayahna ame bisa umroh ka ditu juga Pak Haji nya. Didoakan ku urang. Sip. Siap atur nuhun Pak Ji. Yuk ngomong-ngomong sabaraha hayang na yeuh. Sawah teh Sayang mah 100 juta. 100 juta. Tapi mah 2 kotak. Nya saya mah saukur calon. Jadi orang nyampe ke ngumpul ke pembeli. tenang ke mana kan boga persenan. Ah, siap Pak Ji. Siap. Pokoknya mah ada we tong poho ka saya Pak Ji. Ya moal. Ku urang rek dihubungi ayeuna sambeurkeun nya ka imana ame langsung. Jadi ayeuna Atuh telepon ame gancang. jelema nanti bukan telepon. Kampungan. Ye. Cokos aya ieu. Ustad. Kape mah. Pak Ji, ustad manehna. Ustad mah. Hah? Ustad anu sok diajengan. Sok tara manehna tara nyawa HP manehna mah. Ai kan. Beda tuh Pak Ji mah kan gaul. Mus gaul keren deh, Amer da gede cempret orang bari ngalahin soal itu. Oh, atuh. Nanti gampang. Nah, siap. Ayeuna atuh bisi rek mare jeung beli rokok lah saya, beli bensin. Oke, gawe heula sia. Oh, siap Pak Ji. Saya OTW ya, langsung Oke. yang jelema. Siap. Oke, langsung bakar dieu Pak Ji. Mudah-mudahan sing jadi aya milikna ka urangna ya. Amin. Geus, Ayo. itunya Pak Ji ya. Ayo. Salaman. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam ya ahli kubur. Aing meresan sawari ah. Bersih. Aya mah ya Pak Ustad di mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustad. Oh, naruto kieu. Di harti jika nama di harti itu di depot manehna. Oh, haru bah itu samberkeun. Oh, itu tuh ayah Pak Ustad. Pak Ustad ayah ditinggal dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ya? Iya Pak Ustad. Naon? Kamari teh. Kan taurna Pak Ustad teh yang sawah. Oh, yang sama. Bener. Ayo jual. Aya nu dua. Oh, saha tuh? Ajo opim. Yang sabaraha cenah 1 meter. Euing da sampai ternama ada ngomong nama aya 2 kotak, eta 100 juta. Oh, tapi halus tuh berkiraan sawana ngeunaheun moal gitu makin Ai sawah mah deket di mana? Halus tempatnya Pak Oh, Ustad. jadi jalan babari ke sawah. Babari mobil asup padinya. Jadi tidak kan kieu ada urang mah percaya ka didinya. Kumaha ge didinya geus lila lah jeung saya mun jual beli naon. Mun kitu hargana berarti urang didinya berarti saya mah cocok. Amun cing dirinya cocok bener cocok. Cek saya mah cocok. Yang Nah. main ginahan mah. Adi tuh kayak yang Pak Ustad Ya sampeurkeun. paling kan itu oke. Saya kan intina langsung di DPR kumaha. Kalau jadi Maya. Seperti lobane di aya urang DPR kayak di kalam meureunnan. Mun ACC meureunnan, bae saya mah meureunnan cik didinya alus nya alus. Ya ayo keur mah saya hayang sawah. Aja saya penyanyi satu orang mah kasayu. Ayo urang DPR. Saya lah pakai kacamata lah seram. Mudah-mudahan we jadi sing aya milikna. Aduh, murah di kacamata. Aduh, kacamata mahal murah ge.
orang dipanjer heula nya. Panjer Kalau sana ke eueuh duit ai ge eta nomor rekening paling. Nah, Nah, saya mah sama saya. kayak ku saya ngobrolkeun di ditu. Percaya gadenya. Mau pakai motor? Gembang Oh, wae ya, atuh, ayo. itu olahraga. Oh, siap. Deket ieu. Sip. Mana gitu teh? Iya Pak Ustad. Iya mana ieu? Tah, kandang domba ku sawana mah itu Pak Ustad. Iya, ada nah. Iya teh. Oh, naon? Di harga nu diobrolkeun ya. Heeh. Enggak mah. Harga mah sobrolkeun ke. Pak Ustad tawar we Mas masalah eta mah. di imah meureun harga mah. Heeh. Panggil mana? Heeh. Ya, sana sok di Ini berarti urang ka sawah. orang sawah. Coba orang-orang lah. Satu urang. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji. Ah, meureun. Oh, Ka sawah we. Ayo orang burung kanap. Ah, tuh Pak Haji, nah tuh ayah. Oh, urang aja hadiah di nuju. Heeh. Buruan. Pak Haji. Iya, pembeli teh. Kenapa katanya? Oh, jadi Iya, Pak Haji. Oh, iya. Iya, Pak Haji. Jalan mana, Pak Haji? Oh, Ji, segar. rencana-rencana ka jual sawah. Arek, Ji. Dua kota. Oh, buat anu harga mah nu diobrol tadi di imah meureun. Nya, tadi eta sok masalah ieu mah. Bisi tawar-menawar mah. Iya, meureun Ji. Nah, masalah meureunan. Ji. Oh, rokok teh. Ya sepa aja. Emang Pak Haji itu bukan rokok? Tadi meuli. Nih, Udah aku kali orang mang meuli kena tuh Pak Haji. Karena itu orang setik mah. Ji, mari, Ji. Teh santai Oh. ngobrolna. Bari Bener, Ji. Bener teh. Iya, ari Urang we atuh ka dieu meuli ka hareup. Kalian orang teu boga rokok, panas. ari masalah harga mah diobrolkeun ku ieu. Ari cuman meureunan aku saya ditinggali mah geuningan sawah di bawah cocok. Jeung harga pas gitu. Benar. Harus cuman mun cara pembayaran mah paling di DP-nya lagi kumaha ku saya. Sabar, Ji. Dapena. Ya coba orang hitung lah, saya tadi hitung tadi teh langsung kalau ka dieu ada saya aya duit Ya, kapan tadi teh sabaraha meter ieu teh di sawah teh? 2000 meter. 2000 meter. Jadi mah Pak. saya kieu ya. Boleh eta na meureunnan. Aya harga mah kan geus cocok tadi di. Cocok. Oh, tadi geus obrolkeun Harga teh Haji. sekian nu diobrolkeun cuman maksud saya dipanjer heula. Ku ke sana dikirim, ditransfer. Transfer cenah kitu, Ji. Jadi Awan transfer teh. Aing mah teu apa. nanti ditransfer ku saya Pak Haji ka Pak Kira Haji. aku Pak Haji pan aya tadi nemongan HP. Ngomong Oh, HP. Nya nyaho, meureunnan kos Jadi- kitu. Apa? Si Pak Haji mah kayak kabudak ngomong. Ya, kabudak. Bebeja ieu. Oh, Langit nomor kitu. rekening soalnya amun di kontanan kan iya duit gede, amun kanu rekening mah aman. Si leungit, Besi Haji. langit ku saya di DP-an. Tah kitu. Kumaha, Ji, lamun teu asup. Tah. Ya pan ke bukti dikirimkeun Pak Haji. Pokona Pak Haji mah ya. Ayo, tuh apalah. Kena. Udah Pak Haji gak apalun atuh. Udah Pak Haji pan kuliah. Bisa. Geningan lieur, jalma haji tapi teu ngarti. Ya, Kumaha maneh mah. Korek, Ji. Kurang dah. Capek, panas di lah. Oh, paling gue saya dipanjer. panjer Ji, yo transfer mah udah Haji pan kuliah. Ngerti masalah nu kitu mah. Ya aku tuh bukan rekening haji. Oh, gar rekening mah. Kita masih Rekening naon listrik lain. Lain lah. Peri. Tah bener eta rekening eta lain rekening listrik kade pasihanana. Mau duitnya sakit. Dah. Iya, Oh, DP. DP cenah Ji. Kurang. Kurang apa? Masuk kurang di tutupan. Kurang apa? Gede cempret. Harga mah cocok. Ya, anu Ya. tadi diobrolkeun. Urang mah hitungkeun DP. Sok. DP heula Ji, DP. Yo, korek. Ji, 2, 4, 5, Kudu make ieu aing mah. 8, ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Pikir-pikir haji teh ada kurang beres. Yang penting mah, Pak Ustadz bukan sawah. Gitu. 7, 8, 8. Saya rekomendasi saya ayeuna aja ke Pak Haji Ya ya. cakal 10 juta. 3 juta ya Pak Haji, 3 juta. Heeh. Oke. Jadi 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8, 9, 10, 3 juta pas. 40. 4 Nah, 4 juta Pak Haji. kilo 4 7 8 Mas 5 juta. Nah, 5 juta Pak Haji, ya. Jadi Ya, di sana ya. Iraha. DP ya Iya teh. Pak Haji. iya. Iya panjer ku saya 5 juta. Haji kirim nomor rekening ke saya, ku saya langsung ditransfer. Oke. Nah, Nah, ini mah DP. ya. Amun eta sesalaman aja saya. Sok deal lah, deal. Emang Haji tekan duit mah langsung mah. Oh, eta Haji ngomong-ngomong, duit teh amer ada pantes. Naon maneh? Nu beureum hunkul Haji mah eta nu biru lah kaulahkeun. Amer ada pantes pemikeunang ke pamajikan teh. Ya cenah pamajikan kemeureun duit teh warna-warni kieu bisa dikopikan. Dibere ku aing persia. Oke, tamu urusan ieu mah. Heeh. Nya jeung saya mah geus teh nyawana urusan harga geus beres. Eta nu biru ka dieukeun ka kabeh. Pak Haji nu beureum ami bikin ke pamajikan nu beureum kabeh. Sabaraha ya Pak Haji? 500 kurang atuh Pak Haji. Masa 100.500.000 oh, Yang naon maneh? kurang yang beli bebek Pak Haji. Aing dibere gopere. Yang beli bebek kurang Pak Haji ya. Kurang 500.000 mah. Nah, siap Pak Haji. Juta tah. Oh, siap. Oke, kuranganna lamun ieu mayar di. Ade, pada di ka saya nya Pak Haji. Namun atuh. Nya kurang. Tekor urang atuh. Kurang naik balik, Ya. apa keperluan. Ah, Saya siap. ngobrol uruskan masalah kita. Ayo. Ayo. Ye. Onang ke. Arwah urang rek balik ka dieu. ya. Oke. Ye, atur nuhun nya. Heeh. Oke, nuhun. Sing sehat, sing babari milik rezeki Pak Haji. Amin. Amin. Kadenya ke lamun pencairan di. Siap. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Goblok budok teh mantap doy atuh. Aing tekor ya. Wah. Lumayan lah. Yang nyandung. Tak urang tungguan di dia ya. Tempatnya. Aing turkeun aing. Ayo ke urang pakai ieu bajuna di ditu. Motor-motor di dia we ya. Guys. Pare mana nak? Oh, padahal man. Oh, jauh motor. Tata dia kan. Pokoknya mun make rompe ieu mah cenah moal katingali. Kurang deh. Bonya heuh moal. Ieu sanu ieu. Aing aja nyiapkeun. Oh, bener semua. Maaf. Rompi anti. Anti teu neurak. Hah? Teu neurak ieu moal neurak. Bener aku tagih. Pokoknya teu neurak anu nagih. Nagih teh teu neurak. Lu mah geus make rompi. Oh, ini tendak itu dia lagi. Lain. Moal teu neurak anu nagih. Pananya anak nangis. Pokoknya gagah we make ieu mah. Aya kena di situ. Masker. Aing bawa masker. Ame kan itu sing ketingalieun. Tah aing disiapkeun ya. Oh, nun. Kumplit ih. Cah heula aing ah beusi ngawueun. Sampai lah ngajar ke rampung. Akan kieu Kieu. supaya gagah ongko, teu maupun ongko. Oh, penampilan ongko gaya. Oh, dah. Oh, bener. Ayo lah. Kantong aja deh kantong. Ada baju tuh. Anu rada ageuman. Asa poe kieu euy. Pasti dah kacamata. Siga orang planet. Oh. Tung, ya. Sia di tetanggaan ieu. Aing tetanggaan itu nungguan nya. Bisa. Nya misang lah ngahiji Wah, wae. ini video. Sang dijadinya aing ka ditu nya. Ya, aing nunggu instruksi we. Ayo siap. Wah, aing itu tangkalan gede ieu cicingna ieu. Kondisi kentung kali itu aing balik ka di jalan ieu. Tah, di dieu aman moal katingali ieu. Wah. Ngana. Duit boga. Pangaboto Allah. Duit loba.
arek kabang heula arek nu duit duit mah loba. Aduh. Mudah-mudahan lancar di jalan. Arek kabang, arek muna duit. Wah, rawas euy. Begal lah. Begal mana? Anu loba duitna. Aing geus sieun. Sia sorangan. Naon, naik naon sia? Hap, hap. Wah. Oh, betul. Mesin kumaha? Tali tali. Hah? Duit tahu mana? Duit. Pokok ini. Oh, ada tali mana? Tali. Sok leungeun kapitan keur. Sok leungeun kapitan. Yo. Tolong. Haji, bagus. Rampok. Aduh. Kakak. Tolong. Yo. Haji. Hah? Aduh, bener dong. Naon hesen alian ka yuk. Ayo semoga cek ya. Baik. Jeung udah manten. Oh, bener bencana sakit. Yuk. Mundur. Di situ. Wah, yang mundur. Tuh. Tuan. Apes, Haji rampok mah. Aduh, goblok. Bening. Namun tadi teh ku aing dilawan ya. Ku aing peak meureun anjing teh. Duit aing ke mana? Apes, Haji. Banyak kerja ku aing ke bapak aing. Aing banyak kerja ke bapak aing. Goblok, bapak aing teh pas maot aduh. Aduh Gusti. Haji dirampok. Ma.